Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya SGP anu aya di mana wae anu mika cinta sareng mika didih kana seni wayang golek. Tah jangan ieu masih bade ngadangukeun wayang golek ti Iri Harja Tilu anu dipirpirku Kidalang almarhum Abah Asep Sunandar Sunaria. Dina judulna nyaeta Kresna Murka. Kawani sadeana nyurkeun pangrojongna nya sok di subscribe, di like serta di komen. Sumangga wargi sadeana ayeuna tos lebet kangge bagian nu kadua. Mangga urang sami-sami dangukeun kae wargi oge Baraya SGP di mana wae wilujeng ngadangukeun. Mah atuh Udin dagang bonteng. Udin dagang bonteng. Dibeli ku Ubro. Bontengna teh bontengna. Ubro geus boga bonteng meunang meuli ti Udin. Tuluy ngarujak, saha teh Ubro teh. Geus didahar ku Ubro nyeri beuteung alatan dar bonteng. Nyalahkeun ka Udin. Henteu da Udin mah nu dagang. Tah kitu. Jadi eta Ubro nyeri beuteung teh alatan, dahar bonteng, rujak bonteng. Lada teuing, meunang meuli ti Udin. Dek disalahkeun Udin. Moal ada si Udin medagang. Ceuk Udin teh meureun dak beri medagang na maneh nu meuli. Heeh. Ai kitu kumaha teh maksudna? Dari godaan setan yang terkutuk. Satan nu terkutuk teh? Setan. Ta eta ka setan deui. Naon eta goblok? Aing sakit geus lieur teh dikadek sia. Aing babari amak. Teka pikiran. Dari godaan setan yang terkutuk. Data. Seueur banyakeun ku si ahli ingat. Godaan setan. Nu ngalantarankeun terkutuk teh. Ceuk setan teh naha da aing medagang. Tong nyalahkeun ka aing. Da hak aing tah mah. Grapek debat jeung setan diajar. Minangka we kuring setan. Kuring teh mawa dagangan kuring teh sirik, pidik, jaya, kaniaya, iren, parasten, dudupak, rurumpak, ngupat, simuat, ujug ria, takabur, nyaci, maki, siksik, melik, teu kaopan, teu payaan, pedit, cap jahe, buntut kasiran. Dagangan kuring setan. Bade ieu taaka manusia boga hak di naon nyaahan deudeuhan welasan asihan. Heeh. Kuring dagang ka aka. Ceuk kuring teh bade sirik. Bade pidik. Bade ngewaan. Bade puak paok. Dihakan tak ku aka. Heeh. Saha nu terkutuk teh? Nya jadi aing gini. Eta. Make nyalahkeun setan naon teh? Eta jadi aing euy. Kudu kacelebongan meuli. Yeuy nu mata kudu make polo ge kitu ngaji mah. Dabongan dibeuli. Da hak urang mah nyaahan atuh naha sirik pidik diakan paka. Eta. Nya aka nu jadi terkutuk teh dari godaan setan yang yeuy nu matak teh ge nya la ilaha illallah. Nya eta utak ulah kagoda. Nuhun bala sawangsuna. Yeuy a'udzubillahi minasyaitonir rajim teh karek basa eta. Can dihartikeun sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana. Moal aya di nu bakal apal kana basana, bangsana. Tanu mata kudu apal oge cingga budaya teh basa urang teh. Ulah gengsi nu meh ngajedog di komplekmu ngomong basa Sunda. Teu nyindiran aing ah. Nu meh aing sok ka komplek. Abong cicing di bumi asli.
udah ka komplek di mana nama dagang sayur. kudu tamat euy ngaji teh. Pogo we. Ulah sumogol bahaya. Ai bismillahirrahmanirrahim, bahasa Arab teh. Sok pindahkeun kana bahasa urang dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Karek sunana. Da bismillahi, teu bismillahu. Pana ya Allah, ya ilahi, ya Allahu. Geus lieur deui wae euy. Heeh, lamun hitung-tungna teh kana gawe. Mode innalillahi wa inna ilaihi rajiun, teh butuh gawe. Heeh, aya nu maot pan, lain aya nu maot wae. Sok hartina, asyhadu Allah mulang ka Allah, tak kitu. Kumaha prakna? Heuh, aya nu maot teh innalillahi wa inna ilaihi kitu. Tah salah teh lain kitu wae. Kumaha lamun aya nu ngagotong pasaran jauh innalillahi we, teu nyaho pasaran medek diomean. Jadi asa ti Allah mulang ka Allah, lamun urang dek neungeul batur ieu leungeun geus ngangkang, inget coba kembali ieu leungeun kepada jalan Allah, tong tulus, genti ulas asih, tak eta migawe, da mulus nu kitu sok. Lamun urang dek ngagarong tong tulus, keun bae karek niatna mah can dicatet. Prakna nu cilaka. Oh gitunya. Coba kembali kepada jalan Allah setiap saat. Dek niat goreng, dek niat kumaha oge. Oh kembali. Ayatnya dengan nama Allah yang murah bisa yang cuma dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang. Aka ngadunungan kadawala. Cepot ngadunungan kadawala. Cepot sangsara. Kuring jelema beunghar. Asileng kan ngadudungan ka dewek. Sileng dewek beungharna. Oh jadi atuh. Lain kitu-kitu wae mungnya. Lain pilake. Karek ngalamun oge geus sirik. Ada dapat contoh kan bae atunya cek urang mah. Mung ini ibu sangsara. Nya ke sangsara. Mung disapirakeun Betul. Cepot teh jelema beunghar bro di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah tak kuring karek menang beja. Beli mobil, dia boga mobil tak? Boga. Dina teras kursi jung kelit jung gedang teh kelempung udud sampurna asiknya rame-rame. Ijo. Oh beunghar we, beunghar. Pamajikan ada gelis. Kudu dipuji. Panonna hiji. Gelis apa gelis. Montong nyindiran tetangga dekat. Pamajikan opat cenah gelis. Opat pamajikan gelis saroleh. Alhamdulillah. Dawala teh jelema heureut pakeun pungsat bahan dieu ku ragap teu aya. Kuring datang ngadunungan ka cepot. Ku cepot bongan cepot teh welas asihna gede dina hatena kuring ditarima. Sagawe-gawe kuring di dinya. Hiji mangsa kuring teh dititah nagih. Sabab cepot teh ngahutangkeun ka Semar. Semar teh tong lain bapak aing lain dengeun. Ai baratkeun. Biasanya we dengeun nya dengeun. Sok titah kuring nagih. Hei, dola. Pang nagihkeun ka si Semar euy. Teh Pak lain dina dongeng, lain dikieuna. lain. Matur coba. Minangka. Siapa si Semar teh boga hutang euy. Ayeuna can bayar-bayar. Indit dawala. Dawala teh ngadunungan ka cepot.
ku cepot di titah init nadawala dengan nama saha dengan nama cepot bagus ucapanana nurek ditepikeun ucapan saha ucapan cepot sabab dengan nama cepot halus lengkah cepot maksudna maksud cepot lempang dengan nama cepot sabab cepot teh maha welas maha asih hei dawala aya awewe ngagupayan dawala bogo sabab keur diuk dina golodog ping-pingna ngajorelan si dawala mengkol jadi lengkah saha lengkah awewe nah diheureyan ku dawala jekuk dawala ditengeul ku salakina balik deui ka dieu nah sia dititah ka Semar jadi ka awewe goblok kitu pan tibatan menang pala kalah menang palu nya aya pitulung heueuh kitu ai dina hate dengan nama Allah yang Maha Murah Maha Kasih naha dina hate berdengki ai dengki dengan nama saha setan nah apa tongong-tongong la ilaha illallah jadi dengan nama Allah tetekadna ucap lampahna ulah lepas tina Rahman Rahim ulasan asihan la ilaha mati daya mah dijieun doa wungkul ari hate tetep dengki aya ngaran-ngaran doaan yadu udu jadi udu didinya ulah bimana menta lamun aya uduni astabjid lakum tapi pengabdian sabab memeh wa iyyaka nasta'in ieu kana budu heula pengabdian heula sok cing sasan sosok jadi lamun tina dengki mah eta teh dengan nama setan paingan teu marang hati nu mata kula dijieun doa wungkul atuh ai doa wungkul mah melaksugan di tanah lamun dicebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing jelas teu saluhureun teu sana pun ninggal mah ada aya eta nuhun euy nuhun sawangsuna teu sangka si dawala cuma ngaji nih teh apa Asep Wawan Curug Canung beres Haji Asep aduh alah naon akang Gusti Prabu ulah ka dieu ye leres jalana ulah doh bahaya aduh pot pas gang ya musuh awas siap luar biasa bener cuti jatuh ngajak pasya wah bener aja ari mawa balad gitu mah kula doana we ka sararea anu jararau ih katenan ka kaum dangu ieu doakeun cepot tek pajuang sing salamet merangan separatis laras sing salamet teh Kang sing ngarengse lu paket mah ieu pintunan euy sumuhun disimpatisan Paulis Mimin ayo tenan Pak Ade Brata Pak Okip Suryana Pak Uwai we Asri aya nyarokona nya cauna deuleu ngintunan ka pejuang ieu komo Pak Haji Sidik masyarakat teh Haji Nining sumuhun eta mah kula rokona segala rupana leres Kang Jajang Sarijadi sumuhun simpatis Neng Beata tah mancung cucungikna alah Pak Haji Rahmat di Junti Hilir Geten Mang Nyuh
girang deket aya Laras. pintunanana ieu lah nu Bapak Nandang Sucita calon kades Papak Serang aya ngintunya Ngintu. doakeun cing hasilnya Laras. anjing pilihanana Sumuhun. heuh Pak Haji Asep Wawan. Hah? Ya Pak Asep Wawan. alah Pak Syep Wawan Laras. Ituna. Pak Haji Anun Kang Apan Eyang Atin ulu jeung ngadangukeun di radio sewang-sewangannya kasadayana kaum dangu Sumuhun. RRI Bandung asiknya rame-rame nepangan para mitra anu tebihna anu caketna Mohon. kadulur-dulur urang anu di pulau-pulau di Sumatera Kalimantan Pulau Seribu. paguyuban Pasunan menyerarete teh Sumuhun. doakeun cing ngarageng milik Paranjang Yuswa cing tabah dina nying hareupan hirup Amin. Amin. Kang. da di dunya mah urang teh saliwat Salah. mata cing sobar cing tawakal Salakun. ya Dan nganuhunkeun ieu ka Bapak Kepala Siaran RRI Bandung utamina ka kulawarga besar RRI we RRI Bandung mudah-mudahan tidanget ayeuna kapayun masing langkung jemar langkung jaya lagu pesat Kang. langkung pesat nyaeta pikeun ngamumule kesenian urang nya Kahadang seni-seni anu sabab visi RRI Bandung teh jendela informasi betul. anu utama Laras. oge mangrupakeun hiji benteng budaya Sunda. Benteng budaya Sunda. Jadi status RRI ayeuna teh jadi corong masyarakat anu disebut radio publik. Radio publik. Laras. Tapi cek beja mah cek beja anu bisa dipercaya Ya, kumaha? status eta teh cenah rek dirobah Di Robi. jadi perum nyata perusahaan umum. Laras jantan perusahaan. Tapi teuing nya namun kejadian RRI jadi perum teh bisa jadi seniman tradisional anu rek siaran di RRI teh kudu mayar jigana. Tenan. Heeh. Lantaran kudu nguntungkeun perusahaan Bukan perusahaan dah Kang. gitu. Tapi di pihak sejen mah teu kitu. Laras. Kesenian tradisional kiwari teh can bisa diandalkeun pikeun ngalak kauntungan. Tenan. Sabab mula syarat seni tradisi mah kaasup ngamumule budaya daerah Laras. nyaeta ditangtayungan ku undang-undang. Eta di payungan undang-undang. Jadi ngamumule kesenian tradisi pikeun RRI Bandung mah geus hiji kiprah Tenan. anu geus aya ti baheulana RRI jeung seniman tradisi teh teu bisa dipisahkeun deui. Wah, geus caket pisan. Tenan. Nya lamun bisa usul kitu oge. RRI teh tetep we jadi radio publik Sumuhun kahoyong. sangkan teu diudag-udag ku setoran. Ku setoran. Ulah made ojek. Alah sarta seniman tradisi teh masih kene boga media pikeun ngagelarkeun karyana. Laras satu Kang. Jadi kuayana ieu pintonan digelar di RRI Bandung teh gawe bareng jeung sampurna asiknya rame-rame. Rame-rame betul. Dina seueuhanana mah ngajak ka para dalang, boh dalang nonoman, boh dalang senior. Nyaeta pikeun ngaramekeun deui siaran wayang golek di RRI Bandung. Laras eta. Jadi asa teu pantes siaran wayang golek di RRI Bandung ku kaset. Kaset alah biasa naon Kang sawerang. Eueuh ti baheulana. Ah ya siaran hidup Lain we. lagu-lagu eta mah klasikanya. Ya siaran hidup we tika pukul ge. Tak kitu ngahaturkeun nuhun kana pangrojongna ieu ti Sampurna ti PT Sampurna ngiring ngadeudeu. Laras. Oge ka warung nasi ieu rumah makan Ampera. Pera nuhun ya sang muda ikat. Nuhun sanguna kintunanana mudah-mudahan cing seueur anu sararumping Enjing kirim. ngadon taruang Enjing kirim deui ka Ampera gitu. sateu acana Kang Prung oko begalan pati Palagan Yuda Palagan Yuda. nya etang-etang tepang sono kanu sararumping oge ka kaum dangu utamina nu di kampung-kampung Deui pasisian Kang. urang Cipadarangkung pokona mah urang ti mimiti ieu kabelah ditu kawetan nepi kawetana Kawetan sawetan. sabab lamun terus ka itu kawetan balik deui ka kulon Ka kulon. nya Laras. cekolot baheula sapanjang ngajugjug kidul kaler keneh Kaler kene. nya Tenan. sapanjang ngajugjug kulon wetan keneh Si oreng ngeutung tunggalin mah. tak kitu nya Laras. ngan kahalangan ku waktu we urang meureun tereh baralik geus karolot Ah nya tuh Kang. geus baro
naon loba barudak ngora ayeuna mah. Ya, seueur generasi. Seueur generasi Neraskeun anu sasatna bade neraskeun urang sarerea. tenan. Ngaturkeun nuhun ka para pejuang dalang baheula ieu, urang mah kariprak. Kariprak, Teu kudu nuduh-nuduh ta ieu Gatot Kaca, ta ieu Bima, teu kudu kitu ayeuna mah. Henteu, Kang. Dalang baheula geuning eueuh mobil, Eueuh. eueuh kendaraan dipanggul sorangan. Wayang teh teu make gamelan, wayang catur. Wayang catur kolot bangga. Ta eta teh pejuang urang euy. Pangbenah. Mawa wayangna teh genep. Kenapa geuning Sabab budak sunatan di kampung pisan nu naik gunung nih. Ya. Hayang dipangnanggapkeun wayang di tengah imah we sorangan. Bener, Kang. Gatot Kaca Dalang we. gemol disebutna teh. Gatot Kaca we jeung Semar. Heeh. Heeh ta ieu Gatot Kaca meureun baheula teh nya. Nya. Waas, ta eta teh pejuang urang ayeuna. Doakeun ku urang para pejuang Laras. sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat di barjah alam barjahna. Amin, amin. Sing aman, sing tentrem, hayu urang buktikeun silih asah, silih asih, silih asuh, suna besar, suna kecil. Betul. Nya, Nya, Kang. gitu tah, prungah. Dah. Tepang sono we, tepang sono. Tepang sono. Heeh. Tepang sono. Eh. Etang-etang tepang sareng bargi-bargi. Pasewakan ieu lagu lah ieu lagu tepang sono patepang mah di panggung seni Mang Ujang Herman di panggung seni Pak Haji Andul nyengakeun malah ieu laguna tang peser kalepatan mangapan mang menang kalepatan ieu lagu tepang sono katepang di pasir langu nyengakeun mah ieu laguna kasadaya kaom dangu nyengakeun mah sabrang salaya kalebet cabe mah kanteu nyengakeun hatur lumayan kalebet sae mah hanteu Pak Haji Sidi kalebet sae mah hanteu sono katepang
didangakeun ya ieu laguna patos seueur kalepatan Ya, ieu lagu tepang sono kang nandang sucipta papak serang tetepang sakitu lami nyangakeun ieu laguna mugi jemar si aksami mugi jembar si aksami Bob. Keur zaman keur hareng-heng kieu, zaman sensitif ieu dicokelane kasalahan ge. Nah. Lain tepang sono, tepang seuneu. Saya teh lagu kemang beureum buah buleut. naon maksudna kemang beureum buah buleut? Kemang beureum tapi paseaeun buah buleut kana peureub kajuna. Benar jeung gara-gara Tong nungtun Raja Wisnu sia nyeun pucuk digirang lah. Kalakuan teh. untung lain urang nya persoalan. Panayagan sorangan, rombongan sorangan tapi ka kitu ka aing tu deungeun-deungeun ti Ampera. Warung nasi dibelaan barang kirim ka dewe. Segala dikirimkeun katuangan nu raraos. Komo Pak Haji Sidik Pak Ulis Mimin mun bala lager teh ka aing teh. Rokona ganti Pak Asep Wawan. Pak Haji Asep Wawan. Komo ti sampurna mah. Di Hawa Tiis, Hawa Panas, Hawa Bojeuna ngeunah we, abang disebut lagi sampurna. Apaan cocok dina sagala cuaca? Ilmu oge efek anu kudu dijugjug teh ilmu insan kamil mukamil sampurna dijadikeun sampurna. Sampurna lahir jeung batin, eueuh ku ciwana. Los sakaitu balik teh. Molongpong jalan ka gedong eueuh gangguan naon-naon sirata mustaqim kaliwat. Eueuh hambatan eueuh naon-naon eta anu paehna pinuh ku kapanasaran. Kumaha dunya aing, kumaha pamajikan aing, kumaha anak aing. Begitu paeh molotot ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kudu kawasa. Jadi marakayangan pan ka itu teh nya. Lain sampurna anu kitu mah. Heeh. Gitu. Kakalayangan di alam kapanasaran marakayangan sup kana birahi muning. Blus jadi mani nu ngajadi deui jadi muning tapi Jadi muning. dek ngomong hese da puguh wujud sato. Ngan ukur kiceup penempo baraya teh. Kececet, koceak deui manehna. Heuh dipencit. Pencit. Dagingna dihakan ku jelema. Manehna koceak deui. Kagencet we ku gunung saudara-saudari. Benar kan? Kenca katuhu gunung sakemaran. Nah, hirupna loba kapanasaran. Loba kapanasaran. Nyaritakeun ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima teh. Paehna teh diakan cacing teu. Buleger we teh. Aya bener. Nyawana abus korejat. Da puguh di jero kubur eungap melotot pusak deui. Mitami. Bos kena birahi cak-cak. Atawa kena birahi orai. Luar leor hayang panggih jeung baraya da hate mah hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese hayang panggih jeung baraya abus kena got.